Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Tanbihun Zohiru itlaqihim ari nemrak mutlaqkeunana ulama eta annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta laparko teu aya bedana eta mawujud baina antufida antara maedahkeun naon al mutafarriqatu ayat anu pisah-pisah maknan kana makna manduman anu diruntuykeun itu makna amla atawa henteu kathuma sapertikeun lapad summa nadzoro ari ieu eta pikiraneun qala ngadauh Imam Nawawi fil Majmu'i dina kitab Al Majmu' wa huwa sareng ari itu kaul aesani tegesna kaul anu kadua eta al mukhtaru kaul anu dipilih kama sapertikeun perkara atlaqo ngamutlakeun hukana itu ma saha al jumhur ulama wahtaro sareng milih saha al imamu imam haromain al awala kana kaul anu kahiji wa aqarra sareng netepkeun itu Imam Nawawi hu kana itu awal fir raudhati dina kitab raudhah wa asliha sareng asalna itu raudhah. Qala ngadauh sahabat duhum sapalihna itu ulama wasani sareng ari kawal anu kadua eta huwa ari itu sani eta al kiasu anu metukan kana kias. Wa qala sareng ngadauh saha al adroi Imam Adroi al mukhtaru ari kawal anu dipilih eta ma perkara zakaro nyaritakeun hukana itu masaha al imamu imam haromain wa itlaquhum sareng ngaitlaqkeunana itu ulama eta mahmulun dipanteskeun alal golibi kana anu biasa summama tuluy ari perkara ikhtaro anu milih kana itu masaha as-saykhu guru ayin Nawawi tegesna Imam Nawawi innama yan qadihu pastina pertela itu ma idalam yuhsin di mana-mana henteu bisaeun ieu jalma goerodalika kana salianti itu sab'u ayat amama ahibdihi anapun sarta katalarna itu man ayatin kana pirang-pirang ayat mutawaliyatan anu tuluy-tuluy au mutaparikotan atawa pisah-pisah mun tadi matal makna anu ngaruntui maknana fala wajha mangka eta henteu aya jalan eta maujud lahu kana itu ma wa in samila sareng lamun ngurunghu kana itu ma naon itlaquhum ngamutlakeunana ulama aha paragat itu kaul adroi wahada sareng ari ieu kaul Imam Adroi eta yusbihu nyarupaan itu hada ayakuna kana kabuktosan itu hada eta jam'an ngumpulkeun bainal kalamaini antara dua kalam wa huwa sareng ari itu jam'u eta jam'un ngumpulkeun hasanun anu alus. Waman sareng ari sahabae jalma eta yuhsinu samang-samang sabisaeun ieu man ba'dol fatihati kana sapalihna Fatihah yati mangka maca ieu man bihi kana itu ba'dol Fatihah wa yubadilu sareng ngagentian ieu man albaki kana sasesana in ahsana lamun bisaeun ieu man hu kana itu ba'dul Fatihah wa ila sareng lamun henteu in ahsana karoro mangka ngabulak balik ieu jalma hu kana itu baki fil asohi ceuk kaul soheh wa kada sareng eta nya kitu karoro man ari sahabae jalma eta yusinu samang-samang sabisaeun ieu man ba'do badliha kana sapalih gagantina itu Fatihah minal Qur'ani nyatana Al-Qur'an wayajibu sareng wajib non atartibu nartibkeun bainal asli antara asalna wal badli sareng gagantina fa ing kana mangka lamun kabuktosan ieu jalma eta yusinu samang-samang sabisaeun ieu jalma al ayata kana ayat
fi awalil Fatihati dina kawitanana Fatihah ata mangka maca ieu jalma biha kana itu ayat sumayati tuluy maca ieu jalma bil badli kana gagantina wa ing kana sareng lamun kabuktosan itu ihsan eta fi akhiril Fatihati tetep dina akhirna Fatihah ata mangka maca ieu jalma bil badli kana gagantina summa bil ayati tuluy kana ayat wa ing kana sanajan kabuktosan itu ihsan eta pi wastiha tetep dina tengah-tengahna itu Fatihah ata mangka maca bae ieu jalma bi badlil awali kana gagantina nu awal summa qara'a tuluy maca ieu jalma makana perkara pil wastianu tetep itu ma aya dina tengah-tengah summa ata tuluy maca ieu jalma bi badlil akhiri kana gaganti anu akhir pain ajaza mangka lamun apes ieu jalma anil Qur'ani tina Al-Qur'an ata mangka maca ieu jalma bisabati anwain kana 7 pirang-pirang warna min dikrinnya tanah dikir au du'ain atawa doa latan kusu anu teu kurang naon hurupuha pirang-pirang harapna itu sab'ah an hurufil Fatihati tina pirang-pirang harapna Fatihah wayajibu sareng wajib naon ta'alluqud du'ai nyantel keunana doa bil akhirati kana urusan akhirat kama sapertikeun perkara rojaha ngunggulkeun hukana itu masaha an-Nawawi Imam Nawawi bi majmu'ihi dina kitab majmu'na itu Imam Nawawi fa in ajaza mangka lamun apes ieu jalma andalika tina itu sab'atu anwa'in kullihi tegesna sakabehna itu dalik hatta antar jamati dzikri malah tina narjamahna dikir wa du'ai sareng doa lajima mangka misti huka itu jalma naon waqpatu qadril Fatihati cicing dina saukuran maca Fatihah fi donihi dina sangkaanana ieu jalma li annahu karena sayana itu qadrul Fatihah eta wajibun anu wajib binafsihi dina dirina itu jalma wala iya tarojimu sareng ulah gawe tarjamah ieu jalma anha tina itu Fatihah bihilapi takbiri kalawan perbeda takbir lipawatil ijaji karena porotna apes piha dina itu Fatihah dunahu bari henteu porot apes salianti itu takbir wa sunnah sareng disunatkeun akibal Fatihati dina sabada maca Fatihah bada saktatin dina sabada repeh latipatin anu sakedeung itu saktah liqori iha pikeun jalma anu macana itu Fatihah fi sholati dina salat wa kharijiha sareng dina luareunana itu salat naon amina lapad amin lil itba'i karena turut kana pada melan Kangjeng Nabi rawa ngariwayatkeun hukana itu itba saha at-Turmudi Imam Turmudi fi sholati dina salat wa kisah sareng dikiaskeun biha kana itu salat naon kharijuha dina luareunana itu salat mukhafafan hal nanu ditahfif naon mimuha mimna itu lapad amin bimadin kalawan dibaca panjang wa qasrin sareng dibaca pendek wal madu sareng ari dipanjang wal madu sareng ari maca panjang eta absohu leuwih pasehat wa asharu sareng leuwih masyhur wa huwa sareng ari itu amin eta ismu fi'lin isim fi'il bimakna istajib kalawan maknana lapad istajib walau sadada sareng lamun nasdidan ieu jalma al mima kana mim lam tabtul mangka teu batal naon sholatuhu sholatna ieu jalma liqosdihi karena ngamaksudna ieu jalma addu'a kana ngadua wa yusanu sareng disunatkeun pi jahriyati dina salat bangsa tarik naon jahrun narikeun biha kana itu lapad amin lil musolli pikeun jalma anu salat hatta lil makmumi malah pikeun makmum likiro ati imamihi karena maca Fatihah imamna itu makmum tab'an karena anut lahu kaitu imam
wayu amina sareng sunat maca amin saha al makmumu makmum ma'a ta'mini imamihi sarta maca amina imamna itu makmum li khobari sayokhoni karena hadis Imam Bukhari Muslim ida ammana di mana-mana maca amin saha al imamu imam pa ammanu mangka kudu maca amin aranjeun kabeh fa innahu mangka sanyana kalakuan sareng tingkah eta man ari sahabai jalma eta wafaqo samang-samang sangakuran naon takminuhu maca amina itu man takminal malaikati kana maca amina malaikat gupiro mangka dihampura lahu ka itu man naon ma dosa takodama nu geus kaliwat itu man min dambihi nyatana dosana itu man. Faidatun Fatihatul kitabi ari pembukana kitab eta laha eta tetepikeun itu Fatihatul kitab asyaratu asma'i ari 10 pirang-pirang ngaran Fatihatul kitabi teges nangaran Fatihatul kitab wa umul qur'ani sareng umul qur'an wa umul kitabi sareng umul kitab wa sab'il masani sareng ngaran sab'il masani wa suratul hamdi sareng ngaran suratul hamdi wa sholati sareng ngaran suratus sholat wal kafiyati sareng ngaran surat kafiyah wal waqiyati sareng ngaran surat waqiyah wasifai sareng ngaran surah sifa wal asasi sareng ngaran surah asas wal khomisu sareng ari anu kalima namin arkani sholati anu tetep tina pirang-pirang rukun sholat eta ruku liqaulihi ta'ala karena dauhan Gusti Allah ta'ala irka'u lapan irka'u wali khobarin sareng karena ayah hadis idakumta ila sholati idakumta di mana-mana ngalakonan anjeun ila sholati kana sholat walil ijma'i sareng karena ijma' wa taqaddama sareng geus heula naon ruku'ul qaidi rukuna jalma anu diuk wa amma aqallur ruku'i sareng anapun ari pang saeutik-eutikna ruku fi hakil qaimi dina hakna jalma anu nangtung bahwa mangka eta ari itu akol eta ayan hania dongko itu qaim in hinaan kalawan dongko kholison anu murni lan hinasa anu henteu aya nutupan bari nyegah kana sirah pihi dina itu in hina qadra bulugi rohatai yadail mu'tadili kalawan ukuran tepi dampal dua panangan dua na jalma anu jejeg bener kholqotan dina asal kajadianana rukbataihi kana dua tuurna ieu qaim ida aroda di mana-mana ngamaksud itu mu'tadil wad'ahuma kana nyimpen itu rohatai yadae falayahsul mangka henteu hasil itu akol bin hina in kusabab dongko li annahu karena sanyana itu in hina eta layu sama teningaranan itu in hina rukuan ku ngaran ruku falau tolat mangkalamun panjang naon yadahu panangan duana ieu jalma qasurota atau pendek itu yada itu yadayan au kutia atau ditek-tek naon syai'un perkara min humatina itu yadayan lam yu'tabar mangka teu diitung-itung naon dalika itu wad'u fa in ajaza mangka lamun apes ieu jalma amatina perkara dukiro anu dicaritakeun itu emma illa bimuinin angin ku aya anu ngabantu walau bi timadin sanajan kabuktosan itu ianah eta ku tatagenan ala syai'in kana perkara awin hinain atawa dongko ala sikihi kana gigirna itu jalma lajima mangka misti itu itimadhu ka itu jalma wal ajiju sareng ari jalma anu apes eta yan hani dongko itu ajiz qadra imkanihi kalawan ukuran sakamampuanana itu ajiz pain ajaja mangka lamun apes itu ajiz anil inhina tina dongko aslan sama sekali au ma'a mangka isyarah bae itu ajiz birosi kusirahna itu ajiz summa bitor
pihi tuluy ku kiceupna itu ajiz. Wasadisu wallahu a'lam bishawab.